barudak ningakeun wae. Abah. Kak, Kita mau ya, Abah. Iteung anak abah anu panggeulisna terus mulang deui. Aduh. Parengan cik mah bieu ku abah tadi obrolkeun. Abah damang. Alhamdulillah sawangsuna kumaha atuh? Alhamdulillah, Abah. Kumaha diri tu lancar wae? Alhamdulillah lancar, Bah. Berartinya ai kitu mah. Mamcan? Lancar. Oh, hayu urang uya enak urang mama di bumi hayu ya. Oh, nasi. Ayo tuh bro. Masa di tengah lah, di tengah lah. Kita bisa kabayang kan dijaga dulu di sana. Itu kan dia bager Gimana, Bah? abah teh balik ke sawahnya kita menjaga baik-baik video sama ngurusin anaknya kan nonton beres ini sadayana tutupkan abah kayak itu asal Mangga. sabrina tengkang dari sini ya abah karena balik ke sawahnya di kangitnya Hati-hati, Abah. tapi omat non kayak itu ayah sekebayang ulah ditanya kan wae anggapkan sekebayangnya sawahnya assalamualaikum. Aduh, kumahanya pamit si Abah pernah ke Surabaya. Gitu ya sih. Mana kuy? Dong? Kang Kabayan. Itu? Mohon Kang Kabayan itu gitu. Apa ngerti? Alhamdulillah. Ini kita nggak mana wae. Itu kan nembe uwi. Oh, nembe uti mana? Diponokeun ku Abah itu teh. Kerawas ngobrol sabarina dulu. Hai kerawas. Hai Kang Kabayan ku naon? Antu. Jangan jalan ah. Ya, sudah sok. Teh ku naon? Aku ada biasa. Hari ini teh ka mana wae? Itu teh nembe uwi. Emang terus gimana dipondokeun teh aku abah? Pantesan kemarin taroskeun ka aya wae mondok panite mondoknya ngendong. Santren Kang Kabayan. Emang mas santren di mana butarin murah? Wah, di Jugjug kemana mana gitu? Di mana tebih teh di Jugjug, ujung bumi meskipun bulat, oh tungtungna di teangan, tungtungna lah nah teh. Oh no. Di mana? Oh pokoknya masih di Jugjug. Lain Islami itu pendak, asa rada gelisnya enak mah. Ah, Kabayan bisa wae. Kang Kabayan tuh Anten, oh biasa ya mah. Handap. Duh, puntennya. Tahu ya? Handap tangka kelapa itu tuh murah mau tapi. Wah, pamit Kang Kabayan mah. Wih, kebal teh. Kami aini itu nembe kebal. Kami caket si abah mah. Boro-boro kebal geningan. Katel ku laleur saeutik oge. Ngapung. Anjir.
Nah, untuk biang kerok teh euy. Ai siaran deui ya, anjir. Kira kedap. Obet ku aya cik. Oh no. Itu bro, baler. Anjir. Dikarasaeun jelema teh gelo ieu mah teh. Ajong anjir. Bisa diajar atunya nyamuk teh. Wah, sia. Kenarahaun di dieu da mah. Lain muhrim nyaho. Yuk, dia dek ke DKT teh ditu lompat barbat ka dieu nya. Tah pas di dieu teh DKT labuh ti kosewan. Ah, modus ya. Ngagulu tuh gitu. Pas ningali bidadari cik DKT euy. Anu ditungguan ku DKT euy. Geus balik. Hah? Lu balik atuh. Lari ku mah ka ditajong dewekna. Cuma dipegat tukang kabayan. Mana bukat itu? Deka labu. Buka era. Deka labu kepegat. Pas setelah ini bidadari cik DKT euy. Ih modusna. Terus itu tong diganggukeun si kabayan. Terus we geura lanjutkeun ka si Abah. Tuh tos suanten adan. Aduh. Bade tuang si Abahna beureum. Tuh manuk di Asia manuk we geus lah. Bro banget tuh. Mun atuh kita teh. Ya, banget sok. Geus emang ngajedog di dinya. Sama ku ngajedog. Ngerakeun anak batur teh haruyan wae. Lindir yan mah DKT lompat udag manuk. Tidinya ti kosewan. Pas ngagulutuk kadinya ke kebon hui. Batur. Pas nenggak. Astagfirullahaladzim. Weh. Dadari euy di tempat dewek euy. Masa di dinya nya urang rek dikantun heula nya. Hei, entah bisa kita tuh buru bantuan heula. Ah, sudi aing mah. Urang rek kasih Abah heula ya perlu sebenarnya orang teh. Tapi pohodi candaha rek balik heula heuh. Iya, mungkin nama sekolot, cilaing banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rere nasi gana. Geus nih macul teh. Si itu kamar, can ngantiran kene wae ieu euy. Beuting sakarasa ku kurubukan. Abah. Nu di antos-antos teh. Ya itu enak tuangan, tuang heula nya. Mohon atuh hayu rang tuang heula Abah pos ka salapar gitu. Haus Abah teh. Sok pangicikeun lah teh. Abah. Hatur nuhun. Bismillah. Nikmat seger. Kelak. Tadi di jalan papangi jeung si kabayan teu. Teu Abah. Awas kok kana manun aya si kabayan jauhan we ulah disampeutkeun. Nya Abah teh pendak da. Ulah bangkol budakna. Mantanggul. Coba selebak caritakeun di dieu mah. Pokoknya nama jauhi si kabayan lah. Pesan apa masak itu? Siapa nggak? Siapa yang awas saya umat apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa itu. Mohon. Iraha budak balik bah. Bah. Kumaha? Iraha budak balik. Kamari. Si itu mah kumaha gelis deh budak Abah. Ningali senyumna. Sakitnya. Kumaha? Entar. Oh. Atuh ka dieu lah. Asa awan mah cari kelas siap. Ngobrol. Si bapak di luar mah. Siapa di dieu? Dihanap ari si bapak. Mane geus aya nyapa we di saung ieu nyata. Kumaha nang dia nya laksana atuh. Di dinya atuh. Euy mah kamari mulang aja. Cina kangen ke Abah. Nah, terus lami itu tetep penasaran Abah. Nya tenang dulu lah. Maka naon Antun coba Antun.
aku syukur bari geus pada aya di rumah mah kitu nya. Mun Teh langsung ka sawah dieu teh mah teh sama lami tadi mah ka saung kaingan aya abah gitu. Nya, kamu tong dilatih aku. Ayo. Geter ieu. Apanya? Aku kan buru-buru ngobrol tadi. Kapan kieu lah. Maksudnya bari kana nya mah ka sawah lah ya. Ya, siap, geus di dieu. Batak ajak ngobrol si Iteung. Yuk. Rep, ayo. Sagohan atuh. Enggak bisa siap kelakuan teh kitu nya. Udah teh. Kumaha Abah? Itu tuh top and Louis. Sana serenge. Udah. Ini ikut astagfirullah. Oh no. Ulangan saha itu. Apa sih? Boya. Abang, Hai, masa kawin kenapa nih, euy? Euy, teh. Kenahan ki. Non mana mah kemabetan? Hayal. eta kenan di dinya. Kumaha dewek atuh ngayal we. Naon cenah pun budak teh. Ayo bobetan nih gerana. Ampun. Dua sia tubrukan dua. Dua. Ah. Aku kemayan. Mana cik kayak ningali bebengetan anu. Nyu usianya. Yo mana dengikeun. Mata ngaganggu nu keur ngahayal. Hayalan enak diganggunya. Wayahna we mang nubruk cintang kacau. Si Asep, si kabayan cenah urang relewat. Ah mimilu we kanganan mah. Aneh. Dasar si Asep. Bukan nama manganan. Ini Iteung geus pisan euy. Hayal. Enggak salah balik ah. Enggak salah sirah asep kene kadinya.